بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف هذا الكتاب نفعنا به وبعلومه وببركاته آمين يا الله يا رب العالمين. Khususan ila Syekh Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bibarakatihi wa bima'unatihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ngucap itu rawi sumana jala salajeng turun bihi kaitu abi saha naun al mautu maut wa mahu sarta eta tetep kaitu abi akluhu ari akalna itu abi teh bapak kaula teh walisanu sareng lisanna itu abi. Fakultu mangka ngucap kaula ya abati kana lafad ya abati he bapak kaula qad kunta nyata kabuktosan anjeun takulu eta ngucap anjeun ini kana sayaktosan abdi la ajabu yakin eta kaget abdi mirrajulin ti hiji lalaki yang zilu nuturun itu rajul yang zilu nuturun bihi ka itu rajul non al mautu maut wa mahu sareng eta tetep ka itu rajul akluhu ari akalna itu rajul walisanu sareng lisan itu rajul kaifa kumaha la yasipuh nyipatan itu rajul hu kana itu maut. Faqala mangka ngucap itu abi ya bunayya he anak kaula al mautu ari maut a'dhamu eta leuwih gede itu maut min ayu sopatibatan yen disipatan itu maut walakin saasiku tatapina rek nyipatan abdi nyipatan kaula laka ka anjeun minhu tini itu maut syai'an kana hiji perkara. Wallahi demi Allah karena ala katifi kaya saya tosna eta tetep dina luhur tak kaula jabalu rodwiyin ari gunung rodwi wa ka'anna ruhi jeung kaya saya tosna eta tetep jeung kaya saya tosna jeung kaya saya tosna ruh kaula tahruju eta kaluar itu ruh min sakbi ibrotin tina liang hiji jarum min sakbi ibrotin tina liang hiji jarum wa ka'anna fi jawfi jeung kaya saya tosna eta tetep dina jero beuteung kaula saukatun ari cucuk saukatu ausajin ari cucuk kayu anu cuakan yang seperti salak gitu. Wa kana sama sareng kaya saya tosna eta tetep pikeun sareng kaya saya tosna langit at bakot eta nutup itu langit al ardi kana bumi. Wa ana bari ari kaula bainahuma eta tetep di antara itu langit jeung bumi. Sumakola salajeng ngucap itu bapak kaula ya bunayya he putra kaula inna hali sayaktusna tingkah kaula wadahawala eta nyata pindah itu hali ila salah sati anwa'in kana tilu pirang-pirang warna. Pakuntum mangka kabuktosan kaula fi awalil amri eta tetep dina mimiti perkara ahroson nasi anu pang dipikahayangna manusia ala qatli Muhammadin kana maihan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faya wailata mangka duh kacilakaan kaula lamun maut kaula fi dzalikal waqti dina itu maut. Sumahada salajeng nama paring hidayah nika kaula saha Allah Ta'ala il islami kana agama Islam. Wa kana sareng kabuktosan saha Muhammadun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam habban nasi etan paling dipika cinta ti jalma ti manusia
ilayya mungguh kaula wawallani sareng ngajadikeun Kangjeng Nabi ni ka kaula ala saroya kana pirang-pirang peperangan paya laitani mangka hayang teuing kaula mitu eta maot kaula fi dalikal waktu di itu waktu li anala karena supaya ngarahi kaula doa Rasulillah kana doana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa salatahu sareng kana salatna itu Rasul sumastagulna salajengna katungkul kaula ba'du dina sabadana itu mazkur teh anu hoyong maot di zaman Rasul pas waktu perang teh supaya naon supaya menang doana Kangjeng Nabi jeung supaya disolatkeun ku Kangjeng Nabi fi amri dunya dina urusan dunya fala adri mangkah teu apal kaula kaifa kumaha yakunu kabuktosan naon hali tingkah kaula indallahi ta'ala mungguh Allah ta'ala atau payunin Allah ta'ala falamakum mangkah tenang tung kaula min ikdihi tideukeun itu bapa kaula atau abi teh summa mata duwi ka maut itu abi rahimah muga ngarahmatu ka itu abi saha Allah Gusti Allah qala ngadausa sakiku bunu Ibrahim Sakik bin Ibrahim wa faqanin nasu kana lafad wa faqanin nasu wa faqamtukan ka kaula saha nasu manusia fi arba'ati asya dina opat pirang-pirang perkara kaulan dina ucapan wa khalafu sareng nyulajaan itu nas niga kaula fi hadi itu arba'ah fa'lan kana pagaweanana innahum sayatlusna itu manusia itu nas qalu eta ngucap itu nas inna abidullahi ta'ala kana lafaz inna abidullahi ta'ala inna sayatlusna urang sadaya abidullahi eta pirang-pirang abdina Allah ta'ala wa ya'maluna sareng gawe itu manusia itu nas amalal ahrori kana saperti pagawean pirang-pirang jalma nu merdeka wasani jeung ari anu kaduana qalu eta ngarucap itu jalma-jalma itu nas innallaha kafilun kana lafaz innallaha kafilun innallaha sayakosna Gusti Allah kafilun eta anu nanggung Allah beli arzakina kana pirang-pirang rezeki urang sadayana wala tatmainnu sareng hidayah tentrem naon qulubuhum pirang-pirang hatena itu manusia illa ma syai'in angin sartana perkara mina dunya tetep itu syai'ina dunya wasaisu sareng ari anu katiluna qalu eta ngucap itu jalma-jalma itu nas innal akhirata sayakosna akhirat khairun eta leuwih sae itu akhirat minad dunya tibatan dunya wahum bari ari itu nas yajma'una eta ngumpulkeun itu nas al malakana dunya al malakana harta li dunya tetep itu mal di dunya warrabiu sareng ari anu kaopatna qalu eta ngucap itu nas la buddalana kana lafaz la budda teu meunang teu eta anu mistilana ka urang sadayana minal mauti tina maut wa yamaluna sareng midamel itu nas amala qaum kana amalna hiji kaum la yamutuna nuh teu maut itu kaum itu jalma-jalma tawanas waruwiya sareng sareng parantos diriwayatkeun an Abi Darda nampi ti Abi Darda fi badillah bari sareng dicarioskeun dina sapal hina pirang-pirang hadis an Abi Darrin nampi ti Abi Darrin wa fi ba'dil ahbari sareng dicarioskeun pirang-pirang khobar an Salman bin al-Farisi nampi ti Salman al-Faris radhiyallahu ridwan sallallahu Gusti Allah taala bari nama Allah anhum kadun sadayana wal ma'rufu sareng ari anu diuningakeun an Abi Dzarrin ti Abi Dzar qala an Abi Dzarrin eta nampi ti Abi Dzar an Abi Dzarrin nampi ti Abi Dzar qala eta ngadawuh itu Abi Dzar salah satu ajabatni kana lafaz salah satu nari tilu perkara ajabat ngagetkeun itu salasni ka kaula hatta adhakat dugi kayen
dugi kayen ngajadikeun seri nika kaula itu salas nika kaula wa salah satu sareng tilu perkara deui ahzanat eta ngajadikeun sedih itu salas nika kaula hatta abekat dugi kayen cerik dugi kayen ngajadikeun cerik itu salas nika kaula. Fama salah sumangkana pun ari tilu perkara allati anu ada hakat ngajadikeun seuri ni itu salas ni itu allati ni ka kaula fawaluha mangka eta ari mimitina itu salas muamilud dunya eta jalma anu ngalamun perkara dunya tulil amalid dunya maksudna panjang cita-cita atau mikiran masalah-masalah dunia, mikir masalah-masalah dunia. Wal mautu bari ari maut yatlubu eta ngadago atawa nyupri atawa nuntut itu nuntut itu maut hu kaitu jalma atau maksudnya yatlubu dengan dodoho terus nungguan jalma yani maksud itu abidat yutilu menjangkeun jalma amalahu kana cita-cita atawa kana lamunanana itu jalma wala yatafakkaru sareng teu mikir di jalma fil mauti dina waktu maut dina maut wasani jeung ari anu kaduana gofilun eta jalma anu lalai anu goflah walaisa bari henteu aya barina teu aya bimagfulin eta tetep di anu dipohokeun naon anhu itu jalma yani maksud itu abidar yang filu poho jalma anil mauti dina maut wa baina yadaihi sareng eta tetep dihareupeun jalma al kiamatu ari poe kiamat wasalisu sareng ari anu katiluna dohikun eta anu seri mil afihi kalawan sapinuh sumutna itu jalma fihi nya lain fi harap jarat tapi fi makna famun mana famun dea layadrih hentenya ho jalma Allahu syahidun alaihi amrodin anhu kana Allahu syahidun alaihi amrodin anhu Allah Gusti Allah syahidun eta anu bendu Allah alaihi ka jalma amrodin atawa eta anu mikarido Allah anhu ka itu jalma wa malat diserangan dapun ari perkara abekat ngajadikeun cerik itu allati ni ka kaula firaqul ahibati mangka eta papisahna atau pisahna jeung pisahna di pirang-pirang kakasih nu dipika cinta yani maksud itu Abu Dzar mauta Muhammadin kana pupusna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi sareng pirang-pirang sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa hadaka la syarika laka wa atubu ilaik.